Ieu senang ibu dak Kenapa? Kasih lebak. Nah, Kasih usaha we. Menangan duit. Boga menang duit di sponsor. duit naon? Aing teu boga rokok teu boga kopi dicokot we, nu ngajakan ka Saudi. Nyasaan anu ka Saudi. Oh da nitah batur mun duit uang pina ku aing meureun kabaturkeun ka salakinakeun. Meureun. Saha atuh? Kumaha we? Ai budak atuh jeung saha? Lieur tugan. Lah kabaturkeun ka eta. Ku adina atau ku si emakkeun. Kasih emakkeun atuh budakna. Nya Neng. Si emakku. Ieu geus dicokot jeung eta uang pina. Naon itu dak rame? Tuh, mah jatah ka Saudi. Duit etana uang fitna geus dicokot. Hah? Nya Oh, ada pegawaian eueuh. duit teh ku aing teh kadenge tos usaha-usaha kitu. Eta duit tanya. Kakarak DP. Dicokot heula. Da teu boga jeung meuli rokok kopi. Terus diganggu deh. Geus saware. Ini sana kieu ieu. Jelema kumaha aing. Lajeun subal mah atuh aing teh bieu teh cengkeng ngeeling anak teh meureun usaha mah. Aya teh ngajual anak aing. Yang najis nyari jual gitu. Ada perusahaan eueuh tuh naon da bingung ieu nu laku. Sorangan ka itu ini tong ngitekeun anak aing moh. Ieu teh kumaha ieu duit? Matak di Arabi ka? Ieu duit. Sabada teuing eta mah. Arek di daang beak meureun paing ge maneh mun digubung ka Saudi ka itu. Cenah gawe. Gantian. Gantian. Si Neng PHP-keun ka emak. Mung teu sanggup ya bapana tukang molor rek nyusu ku naon anakna. Neng. Dago-dago mantap eta teh aman ngirim teh kudu saya sabulana. Bogor Saudi mah 3 bulan lin. Karak ngirim. Mama mah cenah ka Saudi nya. Langgeun manten budak. Ieu duit jeung geus dicokot ieu bingung. Kumaha ka sponsor bingung aing. Berarti itu kalian urusan urang. Coba eta geus diganggu. Ieu mah kan urang bagi dua tuh mah. Najis aing mah. Komo saeutit anak aing kudu eueuh leungit. Aing mah jaeng oge da ka anaknya mung pisah jauh mah. Aing tah usaha sote ka salakina ka maneh usaha lain nyokot menang duit baru mah atuh bieu teh kena tos usaha pada teh nya gadekeun anak aing. Bingung naon deui atuh da eueuh. Usaha ese. Yo nu enteng. Babarinya ngajual awewe. Kapan lamun jarat mah ka ditu ditamah deui ku sponsor ge lamun jarat. Ditamahan deui. Tamahan deui uang pina urang duaneun mah. Najis teh anak aing. Mayan 5 juta oge lamun mere. Sak suk-sukna salakina nu ngeunah di dieu nya paing ge mere ka aing cepek meureunan. Teh mak